Dongeng bahasa Sunda. Si Kabayan tukang nguseup. Si Kabayan jeung mitohana isuk-isuk keneh geus nagog sisi walungan. Teu lila burudul rahayat. Maksudna rek marak walungan. Dumeh bakal kasumpingan tamu agung ti dayeuh. Ari kasedepna tamu cek kokolot desa nyaeta lauk ti walungan. Tah poe ieu teh para tamu rek dibere goreng tawes pais nilem jeung beulem kancra. Dicoelkeun kana sambal jahe ditinju kecap. Mangkaning ngahaja sanguna oge pare anyar nya bodas nya pulen. Leuh piraku we tamu henteu nimaten. Nu mengkong walungan garto naker. Si Kabayan oge gadag gidig manggulan batu jeung gebog cau keur mengkolkeun jalana cai. Haneut poyan oge cai teh geus orot. Lauk nu galede geus tembong tinggu dibeg. Kadewek si Kabayan meunang tawes sagede tampah. Barang rek diasupkeun kana kojana. Kokolot ngomong, "Ulah dikakojakeun, eta mah keur semah." Teu lila si Kabayan meunang deui lauk nilem sagede dampaleungeun. Kakara ge diacungkeun geus gorowo kokolot. "Alungkeun kana cireng, keur semah." Mangkaning kasedepna pais nilem. Heug bae beunteur jeung cingok mah asupkeun kana koja maneh. Ngeunah ehe teu ngeunah eon. Aing nu bobolokot semah nu ngeunahna. Barijeng teu milu cape. Si Kabayan gegelendeng jero hatena. Sabot kokolot keur bongoh. Si Kabayan meunang deui nilem gede naker. Teu loba catur. Sup bae diasupkeun kana kojana. Manehna hanjat bari ngomong ka mitohana yen rek ngadurukan. Rek dahar heula jeung beulem betok. Brus nilem teh diasupkeun kana durukan. Terus muka timbel bekelna. Kakara oge beulem nilem teh beak sapotong. Ana gorowok teh si Kabayan gegerowan ka mitohana. "Abah, abah, buru ka dieu. Ieu kuring nyeri beuteung." Peujit mani pupurilitan jeung teu puguh tetenjoan. Mitohana reuaseun nenjo si Kabayan adug songkol bari mencetan beuteungna. Haduh ieu nyeri beuteung," ngomong si Kabayan. Panonna burial buncelik. Nu araya di dinya ribut. Ngariung-riung si Kabayan. Kunaon? Naha dahar naon maneh teh?" "Teuing da barang ngadahar beulem nilem terus ting purilit teh peujit." Tetenjoan teu paruguh. Haduh ieu kuring sieun paeh. Lauk teh meureun aya racunan. Nu araya nenjo beulem lauk kari sapotong. Boa enya laukna aya racunan. Meureun di tonggoh aya nu keur nua ku tua leuteung. Ceuk anu ngariung-riung si Kabayan. Si Kabayan adug lajer. Terus nangkuban bari nungkup beungeutna. Lok elak-elakanana dirojo ku curugna. "Eueuh nu nangenan
Nah ari borolo teh utah babalongkengan nya ieu mah karacunan gening tuh utah-utahan cek kokolot. Eureun we euy urang pindah kabeh tonggo nu jauh ti lembur meungpeung isuk keneh. Barang nu mararak geus jauh si kabayan hudang tuluy lumpat ka tengah walungan nu caina masih keneh orot. Bendungan can dibedahkeun lauk-laukna tinggu dibeuk keneh. Buru-buru tewakan abah, bisi nu sejen baralik deui. Mitohana olohok, geus cager maneh teh kabayan? Har da teu nanaon ti tadi ge. Keheul tuda newak nyilem keur semah. Meunang tawes gede keur semah. Meunang kancra kasedepna. Ari keur urang nu bobolokotna ngan ukur beunteur jeung bogo. Omong si kabayan bari nyerengeh. Si kabayan milihan lauk nu gledena terus digembol ka sarungna. Manehna jeung mitohana mah teu milu ka tonggo jeung nu sejen. Geus wae bah bisi teu kadahar, ngomong si kabayan ka mitohana. Ngajak balik bari ngagandong lauk ku sarungna.